Isaha emang? Iya kuring, muncang. Nat, kemarin lebaran jalan-jalan kemana? Jalan-jalan ke gunung doang, boy. Wih, camping atau jalan-jalan ke gunung mah? Tuh, boy. Masa jalan-jalan ke gunung situ camping? Ada lempangan doang, boy. Aneh sih mah. Ayo ge jalan-jalan ke gunung mah camping. Emang gunungnya gunung mana sih ya? Pan gunung Sindu. Sial, pada yang warteg. Kalah naing mah. Datang, teh. Woi, sembarangan bae kuring disebut teteh. Emang kuring geus kolot, Mang? Maaf, Neng. Cek orang kata teteh jawabna gede gitu. Suwe tukang ojek, mau dibayar ya ku kuring. Ai, emang motor orang diisian ku cai, Neng. Makana ulah konyol. Kieu ge. Kuring mah bos. Ai. Pan, Bos? Heulah, penumpang mah adalah bos. Geus geura bayar. Pan malah ngajakan kongko atuh. Ai, masa nggak 5.000, Neng? Tuh receh kuring, Mang. Sakitu doang. Sesuai benar ngojek di stasiun 3 Raksa tepi ka Karpus 78 ngan dibayar 5.000 meuli bensin ge moal muat. Anggap be kerja bakti ieu mah. Akhirnya nyampe oge kuring ka Karpus 78. Geus teu sabar kuring hayang katimu dulur kuring mancung. Det kamari sia meulikeun oleh-oleh teh ka cewek sia. Atuh meuli kencung, kumplit malahan. Kumplit maksudna naon, Det? Atuh kumplit cung, dibelikeun tape 20 kilo, kanas 25 kilo, alpuket 30 kilo, dodol 10 kilo, talus 15 kilo, baju jeung celana 10 setel dibelikeun ge. Loba pokona mah lah. Wah, Det. Mantep amat. Meulikeun oleh-olehna. Bisa muka warung cewek sia, Det. Pasti. Sia dibelikeun oleh-oleh teh cung. Dibelikeun sih aing ge, Det. Eta mantep cung, loyar cowok sia. Boro-boro loyar, Det. Cuman dibelikeun kanas doang 3. Eta ge atah deui. Ai, parah amat cung. Bisa on the spot ya viral. Mangkana aing kesel, Det. Terus ya meulikeun boneka tuh ka cewek sia. Atuh meuli kencung, mani genep malahan. Segede-gede bangku bis boneka ge. Woi, loba amat, Det, dibelikeun bonekana. Meni genep deui. Saya dibelikeun meureun boneka mah cung. Dibelikeun sih aing ge, Det. Cuman dibelikeun boneka gantungan kunci. Parah amat cewek si Acung. Balik aing lah. Siapa ngarerek bae, Det. Sedih mah bae dong. Boy. Aing kan kudang es. Yah, baper. Sok nyieun piserin bae tah mah Cung. Pugu aing ge sarua. Mendingan nyana dibelikeun kanas 3 jeung gantungan kunci hiji. Aing mah boro-boro dangge mekel ti imah. Ih. Boy, bisa nyelamar kok di Ceng Adit tuh. Teu dong. Kayak atuh aing nanyakeun ka guru ngaji aing dong. Sugan bae nyana nyeleueun. Aduh, mendadak tunduh di bae aing. Ngomong jeung sia, Boy. Boy, ngopi yuk. Rada tunduh deui mata aing. Cak guru ngaji aing ge. Ai tunduh mah hees dong, lain ngopi. Sabada sia, Boy lah. Los, tanyakeun ka ditu ka guru ngaji sia. Dengan keneh ngopi aing ka warung. Nat, itu mancung kunaon? Nyawa tuh.
Monyong bae sungutna. Pas lauk cung colong. Apaan cerita tuh? Monyong. Ya be, harampang pun sesedang ge, beban. Ngaledek sia karak datang ge, ditelah hirup-hirup sia ku aing. Nyaos ya gede laga, mentang-mentang tas ngajak tur mancung. Iya dong. Emang sia doaan, kolot-kolot ge, can pernah ngajak tur cewek. Yo, aing letik-letik ge cangker. Banget eleh orang. Yang bener sih. Oh boy bener. Hotel tadi, mancung lewat. Tapi kunaon ya, monyong bae sungutna. Lu bener senat. Bener aing mah. Tanya beta ka boy ku sia. Oh bener Til, kunaon sih monyong bae sungutna ge. Beungeut ge hasam jasa kos kelek. Waduh, ulah-ulahnya masih marah ka aing. Gara-gara kamari aing cuman melikeun oleh-oleh kanas doang 3. Atah deui. Oh iya Nat, oleh-oleh lagi kanas doang 3. Ada siapa teh, meuli oleh-oleh kanas doang 3. Atah deh emang batur kencing batu. Boga duit sok ngajak awewe. Sinkun. Nora. Nora. Mau temenan naon deui? Ajak naik kuda. Naik kuda. Boga duit yang ngajak awewe belagu. RT letik-letik belagu. Ngaledek mereka kami. Nyombong be gede ke nyombong. Ya, sombong. Aduh. Batuk sih batuknya, tanggung jawab. Aduh. Aduh, lebok terus ya, katulah ti aing. Iya sih aki-aki batuk segala. Malah kena serangan balik tuh ku RT diledek jadina. Ulah Nat lah, ulah seserian bae capek aing. Oh boy, saru aing ya. Siapa mau ngurus semuanya tuh, ngaledek pentil Atuh menjadi konyol, ngaledek urang, can orang ngajak tur cewek. Padahal urang mah awe mah teu kudu tur mun hayang mah. Ya, Til, kami mah. Damai atuh enggeus, ulah ngaledek bae. Kumaha aing traktir kopi. Bener sih ya, boy. Orang jangan ada kita traktir kopi tuh. Bener sih ya, awas yang menipu, digenjang sia ku aing. Moal tenang bae. Geus atuh ayo. Itu Nat, orang tuturkeun, mun cahak orang dupak teh RT. Ayo. Aduh, beta amatnya. Mancung si aing mah, baper sagala, keresep-resep nanggepnya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahanya, karak nyeuleuh aing. Tapi kok begitu mirip mancung ya? Kuring dek nanya, emang bener iya kampung Kabaret 78? Oh bener, emang saha? Kuring muncang. Kuring dek nyaran dulur kuring nu ngaranna Mancung. Wau ta Cikeneh mentas ngobrol jeung urang di dieu. Nu bener terus ayeuna ka mana? Lempang ka ditukeun sih. Ieu Mancung anu bapana Indo kan? Betul. Mun teu salah ngaran panggilanna Michael. Tepat sekali Heula tuh kuring hendak ngudak Mancung heulan. Oh atuh, sing ade Cang. Nuhun Aduh barete amatnya aing. Karesel dialekku ku adit bae. Apa aing ulin bae nya ka lembur muncang. Aing dak curhat.
Woi, itu saha? Pan milik mancung. Lah sia mah mancungan, sia mah nyalenin ini ge kos mancung bae. Oh, bener boy. Tapi heueuh boy bener. Mir mancung. Ipan heueuh, urang tanya yuk. Woi, Sasya, pan milik cewek aing. Kuring muncang. Emang cewek mana saha? Ih, pan ngirip ngaranna ge. Woi, cangak ditanya cicing bae. Emang rada cangaknya nama Neng. Emang Neng saha? Kok bangetna rada mirip mancung? Heueuh nya, mirip mancung sih. Emang wau ka mancung, Mang? Kuring muncang, dulurna mancung. Pantesan mirip bulut-bulut nage. Geus katimun can jeung mancung. Justru kuring nyiaran ti isuk teka timu-timu, Mang. Emang teu bebeja heula ada ka dieu. Justru tanak bebe jage, bingung. Bingung kunaon? Justru aya mah zaman HP, tinggal nelepon. Oh, bingung, teu boga pulsana. Ya, telepon pakai HP aing. Ah, kos anu pulsaan bae sia sampe rongsokan ge. Sembarangan pulsa baru 1 juta. Aya nomorna eueuh, Mang. Aya komplit nomor sabage aing mah. Nomor camat ge aya. Nek naon cenat nelpon segala. Halo, nek naon cenat? Halo mancung, di mana maneh? Ieu saha emang? Ieu kuring muncang. Serius ieu muncang. Mana keur di mana, Cung? Aing keur di jalan, nek aya mah sia, Cang. Kunaon teu bebeja, nek aya mah kuring. Kuring keur di kampung maneh, Cung? Di kampung Kabaret 78. Ai kunaon sia teu bebeja nek ka kampung Kabaret. Atuh maneh ge sarua, kunaon teu bebeja nek ka lembur kuring. Aduh. Jang aja HP. Pakai jorek kitu dipeta deui. Bodoh. Astagfirullahaladzim. Maaf udah kletik saya. Jangan Jangan jaro. Hei.